Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sadayana, wilujeng tepang ti mang ti grup ngacabrut anu di jejerannya taku Bah Jajang sareng Mang Edi. Ayeuna bade mintonkeun nyaeta carita pondok dina judul Jalma Sasar Lampah anu diperankeun nyaeta ku Bah Jajang anu janten peran dukun, teras Mang Hedi anu janten jalmi anu sasar lampah. Mangga urang mintonkeun. Rung ah. Wah, bener euy masih abah gede kieu euy aduh. Ieu kitu nya. Cik cobian ah. Kang asup. Ah, boga mobil Sampurasun. Rampes. Ya, kadi ka jero. Geuning aya tamu. Ya, kadi ka jero. Jang kadi ka siap kadi. Aduh, Betul-betul apa? ya ulah pisan. Aduh, asa kakarat pagi jeung abah mah ya. Aduh. Di mana itu udang teh? Abdi di Bandung apa? Oh, di Bandung. Jauh pisan geuning jang. Kana naon tadi? Abah carioskeun isin papa kami ka. Kostok. Kos nu kendaraan zaman kiwari. Nabi papa. Nah, eta papa teh aya kumaha tah bisa make kitu nah ngahaja atau napi bisi kendaraan mun aya kaliwat bisa anu kaliwat gitu. Apa abah Air nu diujang, air nu diujang. mohon supaya terang gitu alamatna. Di teh abah darsa teh sanes. Darah Cimanintir. Mohon. Ya teh abah darsa teh memang euy abah mah dano teh. Dikasebut di kasoho kawentar dalin artis kitu nya. Oh eta ge saware apaleun, saware manteun. Ari ujang teh, aduh nu ti mana teh bade ka saha, bade aya bujeng naon. Heuh abah mah kitu tumanya we ka anjeun. Da naon da anyar pinangi karek panggih jeung abah teh. Gerak pok caritakeun ka abah. Kieu abah abi teh anu kahijina nyata nya hoyong silaturahmi ka abah. Atuh nyata anu kaduana abi teh aya keperyogian anu paripaosna lah pribadi nyata. Isin aduh nyariosna abah ieu teh. Iya, aik cek abah mah ulah isin-isin, ulah era-era. Naon mun urang boga kamaksud, boga kahayang, boga nu dituju, pok geura caritakeun ulah dipenem, kekalkeun tina jero hate, bisi maneh aya kahayang naon itu ieu sok geura caritakeun ka abah. Kita isin mah isin ya. Mung nya kumaha teu da ka kasolongku abdi Kabingung gitu pisan, bener kabingung, teh da katinggalina pasti juga kabingung. Susah. Nyata abdi teh hoyong nyungkeun bongbolongan ti abah tanapi naon lah gitu. Abah teh saur anu nyarios mah jami tiasa abah teh. Jami ieu saur anu itu mah komo rencana abdi mah anu parantos ka dieu saurna teh. Abah teh cenah teu normal. Paranormal. Saya udah normal. Punten. Langsung gitu. Paranormal. Punten. Jadi cek batur mah cenah abah teh jelema pinter. Pada abah mah teu ngaku pinter. Teu ngaku normal. Gitu tah. Abah teh masih kene pebuahan kepercayaan anu datang ka dieu gitu. Heuh sok leban kabeneran. Dati katingali ku abah mah maneh teh keur kabingung lu ngagugunung ka susah amalaya. Bener teh? Laras abah terangan kitu nih. Heuh ngan maneh teh kabingung jeung ka susah teh maneh teh tina
mun teu salamet tina soal ekonomi perusahaan. Muhun laras pisan Eta nu kabingung maneh teh ku katingali ku abah mah. Cing maneh teh teh hayang kumaha, hayang nyaho cing. Kahijina abi teh abah dina perusahaan abi nyata abi teh icalan abah. Oh, icalan di mana? Tarang abi teh cik pangimplekeun abi icalan naon? Oh, maneh icalan di pasarnya. Nah, Ya, mun teh salah mah di pasar maneh teh icalan. Ngan maneh teh icalan teh anu teu asas nu hipu-hipu. Karasa nu hipu. Geus masalah si anu hipu mah bangsa tahu, tempe, bener. Laras pisan Tempe abah sakti benernya. Kala urang implang. Aduh. Eta sia maneh bener loba pisan saingan di ditu. Nu dagang tahu, dagang tempe. Maneh teh jadi berbagi rezeki ceuk paribasa anu mah kitu. Nenek batur sarua keur jempling maneh keur tiiseun. Tah maneh mah mun hayang rada onyoy da sidik loba ka mun bayaran teh ulah bayareun gitu maneh teh nya. Abi teh nuju kalilih ku sametan. Heeh. Da abah mah geus nyahong lah nu sakur nu cicing di kota jarang anu boga imah sorangan lah. Najan imahna agreng teh teh meunang ngontrak. Tah maneh ge sigana, ieu mah sigana cek abah maneh ge masih kana ngontrak. Ya, Abah terang gitu. Ai abah mah Sakti si abah. kitu tah. Jadi maneh teh datang ka dieu teh hayang nanyakeun ka abah. Nyuhunna kumaha dikena kumaha gitu. Petunjuk hayang sangkan usaha lancar, jalan deui gitu. Sacara bihara-bihari gitunya. Dari beuki dieu pan beuki loba saingan. Tah maneh mah ayeuna teh jina mun kapayuan rada kakurangan gitu tah. Maneh teh dagang tahu. Jeung tempe. Ceuk abah mah kieu nya. Cik ke bapak. Kalana urang palang heula. Palang saeudeuk wayah nya kaduhan heula saeudeuk. Bener euy. Maneh teh loba saingan pisan. Tapi aya jalan aja euy. Keur kamajuan maneh gitu. Oke, urang nanya heula ka Eyang gitu. Leres teh. Leres. Ngomong dikeun wae. Kieu cenah cek Eyang. Cek Eyang dieu ngaharewos. Maneh dagang tahu. Sabisa-bisanya teu tahu teh rada gedean seleutik. Tinu biasa. Heueuh, tinu maneh sok dagang. Jeung cenah heueuh. Rasana cenah kudu rada dimeunah-meunah. Jeung anu katipu hargana cenah rada turunkeun saeutik. Bakal maneh payu bakal loba. Bakal eleh Saur Eyang Pak. Heuh saur Eyang, lain ceuk apa? Ceuk Eyang dieu. Ngaharewos tah kana ceuing. Teu kaluar ti ka dieu, henteu. Iya kan itu. Ieu teh parukuyan. Mana itu kan itu. Sanes. Bisa yang keun pake laki-laki. Keun ku Eyangnya. Berarti sarana teh ngan buka syarat cenah. Syaratna naon apa? Cek Eyang teh. Tapi cananya kekala syaratna. Hah? Oh, cenah kudu ka kamar heula bari mawa cai. Kayaknya tabuhan sakedeungnya. Abah rek nyokot cai keur maneh lain keur abah. Ieu teh Bang, kitu euy. Aing ya bener tuh kitu. Naon sesora gegerenengan semaneh. Tuh. Lain ngomongkeun apa lain? Sanes, Iya, abah teh geus ti ieu minta cai. Bacana inumkeun cenah ayeuna cenah. Aya caina. Aya. Ngan cenah kudu make meme diinum, kudu make syarat heula, minta syarat heula ka maneh. Cek Eyang, lain cek abah. Abah mah teh kumaha? Saur Eyang. Saur Eyang. Sane saur abah sane. Lain, ngan abah mana pikeun. Sabongana maneh nanya ka abah, abah nanya ka Eyang. Cek Eyang. Heuh cenah, tah cai dikeun sira diinum, kan mendak ilir. Ngan syaratna cenah kudu dipentak. Syaratna naon? Aing maneh mawa hayam ka dieu teu hayam hideung. Hayam hideung. Heeh. Sudah tertalang apa minyo. Jadi madadak maneh madadak abi mah sakeparan-paran papa. Kalau teh. Heuh cenah cek aya teh kudu kitu. Mawa ieu cenah naon teh mun bisa mah nogeun bae cenah setengah kilo oge. Jeung hayamna. Ngan lamun teu mawa, keun bae cenah ku duit oge engke ku abah dibeulikeun. Tak Itu keur syarat teh.
lamun sabisa-bisa mah cenah bae lah ku duit oge gitu. Saur eyang. Kinten-kinten sabaraha cik Abah? Ai si eyang lain cek Abah. Nuhun. Lain cek Abah. Ane saur eyang. Saur eyang. Cek eyang teh cenah. Bae cenah 2 juta oge gitu. Abah ge rada mah gebeng. Heuh dai jelema keur susah teh nya. Onyong serikeun Abah teh batu. Kitu tah. Cek eyang cek Saur eyang. mun aya mah keur bae cenah 2 juta oge gitu. Ai eueuh mah teh Abi sabaraha we. teh Abah da abi teh nya ieu ge ngana kemarin teh ngical itu ngical tangok kutub mobil diical heula kita Olo, dipipir keur ongkos ka dieu. ya ongkos ka dieu. Bari leumpang Pami DP heula biasa DP. Geun bae lah DP oge. Nu penting mah asal aya we keur syarat gitu. Ayeuna Abah. Ayeuna we pan maneh balik ayeuna aya buru-buru kan maneh. Sabaraha maneh mawana gitu. Takeun bae lah Abah mah ka eyang merek permohonan deui ulah dibejakeun. Ieu teh 1 2 3 4 5 500 heula Abah. Keun bae jang tong loba omong. Nu penting mah aya keur kamajuan maneh. Ari soal kamajuan mah eueuh kamajuan insyaallah pastilah bakal kumaneh. Ai teh aya di syarat sanes. Oh teh aya eueuh. Ai syarat mah mau bosok kudu moal cai, moal beas, moal anu eta mah keun bae ku Abah rek dibelikeun. Abi apa itu teh aya deui hoyong uih teu gaduh ongkos atau kumaha nya. Bae di pulangan. Namun ka Abah tuh Entong namut-namut keun bae di pulangan ku Abah lah. Ku Abah di pulangan. Entong amun maneh hayang aya kamajuan, ulah hese-hese mikeun duit ka Abah. Dari teh keur kamajuan maneh. Abi atuh langsulan atuh. Heuh keun bae lah. Teh Abah teh aya aduh ketinggal dari kumaha kagantian teh ge duit sakieu mah. Cepek. Maneh bakal datang ka itu 2 poe. Ratusan tikal ti dieu. Ulah ditanya di Abah lamun eta. Lamun bohong. Mah tadi sapa dia Abah? Engke di sunat teh geus aya syarat. Geus aya syarat Abah mengko si dieu. Geus aya hayam teh jeung naon jeung Paling itu yeuh. Ku Abah pesenkeun lagi. Da kudu kitu. Kudu duit mah kayak disekabeuleuh Itu gitu. angsulan. Oh, maneh teh buat ongkos. Oh, jadi kudu di pulangan heuh keun bae Abah. Boga paparan. Tah ieu teh ngaganakeun. Oh. Tah batur ngaganakeun ya. Mare ongkos jadi Teh hirup Abah. Henteu ngaganakeun ya teh di dieu. Lamun ieu teh kakait tadi gitu. Lamun di geus sabaraha tadi. Lah, Jantan sakitu teh. ayo mah acan jadi. Oh acan. Kakarek tadi. Lamun neun sakieu teh jadi duit teh jadi nu 2 kieu, 2 kali kieu. Ieu teh neun sakieu teh. Salese teh Pak. Tah ieu mah keun bae lah rek dipakai pabulangan geus aya ka maneh. Keun bae maganakeun mah keun bae ke digantian ku Abah. Bejeurna tah keur ka soreang 3.000. Nuhun. Keur ka Bandung 3.000. Tah ti Bandung ka imah maneh teh leumpang deui. Bisi jauh keneh mah. Kitu dah. Ulah seuri jeung ceuri. Eta teh keur ka bagian maneh. Heuh pe. Ieu ditarima ku Abah. Moal ku Abah mah dibelikeun naon-naon, dibelikeun hayam teh. Jadi mah teh saha ngaran teh atuh da can. Abi teh Idai. Oh Idai, Oh. ya Abah Daksa nya geus nyaho lah. Abah Daksa ti Cimaniti. Cimaniti. Idai maneh teh nya. Pasar Mayadi abi teh serba. Insinyur Dayut berarti mah nya. Nuhun. Idai teh heueuh Ieu bener. moal ka dieu. Tah ieu teh kudu diinum. Ayeuna mah Hah, ieu mah tuh maneh. Matak selfie teh bisi teh beak. Inum. langsung sep. Sok bae kudu dibeakeun, kudu dibeakeun. Moal lieur Pak. Moal. Da teh make alkohol teu. Nah kitu. Ieu teh menang ti eyang. Saya teh gelas oge bieu ti eyang. Tadina ku Abah teh pinuhan. Sieun teh beak. Cek eyang teh entong sia saeutik we. Ngarasa buat beak kabeh. Insyaallah maneh bakal aya kamajuan. Gitu. Percantan apa? Hah, kalau kudu percaya, kudu ribu-ribu percaya ulah 100%. Ieu teh keur kamajuan Tadi disebut itu apa? engke. Engke geus aya syaratna. Geus aya syaratna. Syaratna teh nyata hayam hideuk entong loba. Heuy, teh serius bener teh. Aduh, Teh serius. Abang mun diheureuy teh sok aya nu kaluar. Aduh, tak keluar. Udah seri. Bener udah seri.
Eta teh disiplinnya mah abah teh sok bareng. Jadi mun bareng kita abah mah sok nyeungeut obat nyamuk. Obat nyamuk nya sok kitu ngaluar. Atau abi permios lah ba? Sok atuh. Iya. Oh, sia maneh kudu dek nganteur. Awios abah Maneh ulah ngalih ka tukang. Ieu arwah ieu bakal nuturkeun ka maneh. Jeung si ieu. atau wios tong dijajak. Ieu ngajaga. Jaga. Maneh. Moal ngaganggu ngajaga. Ngan ulah loba-loba teh. Sakitu teh abah mah nya. Heuh, bae katudoakeun ku abah. Insyaallah payu tadi syarat. Kudu digedean. Kudu dingeunaan. Jeung rada diturunkeun hargana. Batur araleh sap ku maneh. Atau mohon apa? Kade. Sampurasun. Sampai. Hihihi, aing kumaha we carana mah hayang loba duit teu penting katiku. Hitu. Alah. Saking lumayan deh. Gade kayak lu datang deui ka ieu. Baik sakuan dia. Siapa datang di kadir wah datang oge aing mah geus kabur sia Bener kita caritaan si abah Darsa teh. Piraku tapi aya heueuh nah kita tahu gedean terus dingeunah-ngeunah rasana terus diturunkan hargana pelak. Asal ieu. Atunya heueuh nya eta mah. Tahu kudu digedean. Terus dingeunah-ngeunah. Terus turunkeun hargana. Atuh. Sidik uing teh hayang tahu ada leutik. Bae tahu kumaha-kumaha oge tapi payu gitu. Ari ieu tahu digedean kudu diturunkeun hargana. Kakak asa bingung aing ka ditu deui kitu iraha ke minggu hareup aing ka ditu deui euy eta duit lebar euy coba ka ditu deui bari mikeun anu sayeuna sugan neangan heula A few moments later. Sampurasun. mangga sok kalabat salahnya mangga sok Abah Darsana aya abah Darsa teh naon da abah Darsa mana nya da teh aya ge abah Darsa mah rada tebih ti teh jang dupi ieu bumi Abah Darsa pan sanes sih mah bumi dunungan abdi ieu mah nya aneh dunungan bumi dunungan abdi eta mobieuna aya atuh di jarona ge praktek ieu mah nya aya bumi mah dukun di kaki biasana dukun mah teh kitu dupi bapak saha kitu. Ayo bapak pagawe di dieu. Ayo bapak mah di dieu teh pagawe jang. Tukang ngajaga ieu imah. Kan kamari teh mangkukna teh aya kolot ka dieu. Heuh kolot ting budak di mana gitu. Hayang ngilu ngararab cenah da maneh teh urang jauh ngan teu ngabejakeun. Poho deui teh dibejakeun alamat teu ngabejakeun alamatna teh ditanyakeun ku akang teh. Jadi aya kitu jang teh kungsi ka dieu. Mohon abdi teh kamari teh ka dieu da ieu teh manawi teh bumi Bah Darsa cenah nyarios teh Bah Darsa cenah di pale dieu Sanes jang. Abdi teh kamari teh malahan tepang pisan sareng Bah Darsa. Sanes bapak kitu Bah Darsa teh. Sanes asa. Bapak mah pagawe di dieu teh. Pagawe jeung ngajaga imah gitu jang. Terus bisa-bisa mah jang urang ngobrol heula jeung akang itu da naon da akang mah teu apa naon-naon. Da apa naon akang anu jadi erana gitu nu kacalikan. Pangkeun heula tuh. Sok Ai bapak saha? bapak mah Nami. nami Bah Jajang. Aya nu kamari tanyakeun sae eta cik manehna. So nama Bah Darsa. Bah Darsa mah lain di dieu, jang bener cimaning itu nu ditongok. Sanes bumi Bah Darsa. Sanes. Bah Darsa mah ditongok, caket pasir kalapa. Kamari saha nu calik di dieu? Heuh eta teh anu milu ngadarab. Eta teh nu geus mun manggulung ai akang teh karunya.
karunya da manehna teh cenah heuh dia bagus kolot tinggalnya teh mulung cenah melu ngararap cenah ka dieu 2 poe mah nah kitu. Jadi ujang meureun katipu jadi akang anu wirang mah naon wirang teh nya make asup ka dieu kitu. Aduh. Jadi manehna teh ngaku-ngaku abadasa. Muhun, coba abi acis. Paraha ujang acis eta teh. Ya ai ieu nama abi teh 500. Ke nama 2 juta. Alah, bener eta aki kurang ajar ningal teu wae aduh. Ngawirangkeun kana boga ieu mah. Bapak mah terkenal. Boro-boro kenal. Bohong ah. Demi Allah keur naon ngabohong. Ngabohong teh dosa. Kumis nama asa sami ah. Mah nya ai itu kumaha geus awas masih kena awas panonna kitu. Ngange kaca soca. Ada apa teu boga ai akang teu boga boro-boro kacamata tuh. Ya topi geus keplek kieu atuh. Sok sidik-sidik lah bisi gitu. Asa Moal aja gerak ulah akang. aya acis abi kumaha tuh? Ha eta mah da akang mah teu milu urusan soal eta mah. Akang mah milu kacicingan. Kacicingan aja moal lila. Da akang teh Ayo uihna iraha. apa ini teh tiba beda datang oge ka dieu mulung-mulung. Ngan ku akang teh salahna teh teu ditanyakeun alamat nu bener-benerna. Jadi akang aduh aing cilaka kieu mah karunya ka ujang gitu. Jauh di jugjug angang di teh. Nah, cici mah. Aduh. Jawa menang inyom meureun kitu nya. Keun bae jang anu sing sabar. Keun bae lah eta. Kosong. Eta jang keun bae geus nasib maneh dabonganna maneh mah loba percaya kanu kitu. Lamun hayang urang maju usaha akang ada lain dukun. Urang teh ulah kanu kagungan ieu nana rezeki urang. Saha rezeki nu boga rezeki urang cik saha. Ai agama Islam teh percayaan urang pangeranna ka saha? Gusti Allah. Tah eta nu boga rezeki, anu boga kasusah, nu boga kabunga eta mun urang teh boga kasusah, urang teh ngumajat anu kawasa. Nyungkeun di bongboron ka Gusti Allah, tanya we diri sorangan. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ingat ya. Sasarnya Bapak. Heeh, teteh maneh teh keur mah loba bingung, loba ngalamun, loba hayalan. Tapi ieu karana sasangka mah ge aya kalangan. Ai cuma karama da eta mah. Heuh, bating karang pasu itu mah bisi niru-niru akang cicing di dieu. Da teu nu wawuhna naon? Da akang mah kamari cocokan budak aya. Bisi teh nya cocokan budak. Cocokan budak ya jang dibawa ku akang. Tah, itu cocokan anak dunungan akang tah. Ah, iya geus awut-awutan. Ieu teh abah kamari teh Pak di dieu tah. Sawana teh cenah tiasa ngagandakeun. Astagfirullahaladzim. Di dieu cenah aya 2000-an bari recet 2000-an Cocokan budak kita abi dibahas. cocokan anak dunungan. Akang mah ieu teh uyak kieu tah ka dieu. Jadi mun beurang teh eueuh kitu si abah eta teh. Geus 2 poe akang ka dieu ti beurang teh. Da akang boga domang ngarit itu heula balik ka dieu. Asar aya jam 4 ka dieu teh. Da ujang ka dieu aya kumaha kamari aya. Wengi apa? Wengi Wengi abi ka dieu teh. Tapi da sanes sih. Akang mah piraku teuing mangeringan ka ujang. Akang mah demi aya kudu kituan. Sanes sok sidik-sidik. Moal ieu lah, moal tupak tipu. Bisi teh percaya sok lah tanyakeun ka urang dieu. Akang jelema model kumaha? Ketipu. Eta omongan maneh atuh. Eta cek akang oge kudu inget kanu kawasa sok tirakat, lobakeun tirakat. Duit ngan-ngana eta. Ayeuna kieu maneh teh boga kasusah. Tuluy teh tanya. Tuluy teh cenah dipantah duit apaan maneh teh kasusah. Aya Kasusah kasusah. teh coba teu nyanak ongkos anu sapas-pasan apa eta Pak. Aing mah kayak tukang neangan masa sugan aya gitu di ieu. Enggak. Asa.
Jangan ngasap ke Joko punyang-punyang ae. Tuh. Nyuriga ka Akang. Tuh. Akang masuk. Tuh. Habis ujang teu boga keur ongkos tah Akang boga kamari sesa meuli udut. Tah, keur ongkos 10.000 kan bayar. Tampi pisan Pak. Akang karunya itu ketungan gantian nu 10.000 kamari aya. Mah cis itu nu 500. Heuh eta mah geus kuduna kitu meureun lakon maneh. Keur bekas susah leuwih ka tinapdi ku katitu. Tidak mau cakap. Enak mah hikeun kumaneh leumpang heula tidak kacantilan, dicantilan. Ka mana ka Leumpang deui. Lamun bisa mah tah ka jalan eta tah sasagantung ke nya leumpang. Terus. Terus ka leumpang ka Ciboleran. Terus. Tuluy leumpang ka Ciputu, tadeu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Tadi ke 10.000 teh balikeun rokok. Kudu desa tengah bungkus segera pek. Yang tong seserian atuh. Jadi kemain tabungan meureun nya geus dibarek. Ya penerangan. Abang nggak bodor. Banyak ya bira naik angkot. Kan eta mah hayang ngirit-ngirit. Lain ngabodor aya mah. Tah ge Akang mah hayang nabungah. Jadi kayak hibur Pak. Bapak. Halusna eta urang teh kun maneh pun. Tapi dah sanes ya, sanes. Demi teuing diraku. Sok atuh sidik-sidik kan bener. Tapi jadi kahibur tuh. Atuh nuhun. Heeh, ada bongan maneh eta mah heuh pek. Pare kecai heula tuh anak teh ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Aing siap puas ka itu. Tong sia. Aing boga duit cak kieu. Nyoba gabeh darsa to nyawa aing sia jajan teh sia. Sia lumayan sekieu ge. Keur nguseup jeung si Hedi aing ga. Jeung ieu kajak si Ceni ku aing ga dibibita duit cak kieu.